rancangan biar temporer atuh rusuh kan. abong kena durasina di korteng we Ya. jadi rusuh Durasina di korteng. lah naon ieu euy aman ya Aman lah keuna. Cep Angga Kumaha Aduh. Kang Sepi kumaha. ini kita di bulan Ramadan day berapa ini Masih edisi bulan Ramadan ini kan? ya hari ke berapa Poe. anjing di sorban Oh. di sorban edan beda nu di cepengna agami Ya ya agamis. ya Sampean. aduh Menanginya. aduh si guru kope ya beda soalnya kaciri mau kerang Oh. Asisten ya nama. kamari malain eta Lain eta kamari mah. ari nubuk teh sakieu teh geuning kamari geuning Eta nu pirang sabelah. anu bilang sabelah Anu geuning. aya ponia di lu atuh enak. lain anu kamari diuk dihareup geuning terus pas itu rek diuk kamu teh ari nu eta kamanakeun Biasa habis perang dunia. Lain aing deui ayeuna mah. eta teh aduh si guru Eta teh ciri bukti cinta alma mater dipapai kabeh di sini. Neng bohong ya teman neng. Terasa. Neng, kamari mah si guru teh ngenakeun meureun minangkana maka urang teh. Oh. Kang Cepi nuju di mana? Nuju di Rorompok kasih loka sakedap cenah. Mangga cing teh datang urang teh. Haat ya aing teh. Kungsi urang 5 menit diuk. Datang tah manehna mawa awewe. Bukna teh pirang sabelah. Oh, urang inget Ya. Pan aya ka urang teh. Ngajak aya nya gawe anya. Tuh. Malah mah dina grup ge di screenshotkeun catatan teh. Bener. Saksi nama Kang Cacang sakitu mah. Kang Cacang da eta mah jelema geus karuan. Aduh, ya semoga guru cepat kawin lah ya. Biar bisa ngalentun. Benar gitu. Bener deh cenah. Nah, tujuan mah euy eta pan. Nya, tujuan Hari kawin manusia mah makhluk berkembang biak gitu. Aduh, euy, can pembukaan. Oh, Poho, assalamualaikum mah biasa. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita berjumpa kembali di episode 7. 7. Anjir 7 nah kan. 7 nah. Ya. Nanti kita akan menginjak matang puluh. Ya. Ya, dan sampai ke natus. Ya, sampai ke natus sampai 100 poin. 10 tahun lah. Ya. Aduh. Dan ini masih disiarkan langsung dari Kopi Silokaleb, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya. Kita juga tentunya disupport oleh Tasik Undercover. Wah, eta anu gareng saeng teknik. nya. Ya. Informasi hungkul ini Hah? mah. Informasi hungkul. Ya, informasi unggul. Aduh, nah hari ini iya. Terima kasih Ri anjing. Aya nu beda ya. Terima kasih Ri. Kalau sebelumnya narasumber urang teh naonnya serius wae. Nya dinas wae guru. Dinas wae. Hirupna teh ngan kitu we. Nya. Uruskeun ka pusing. Uruskeun naon ngaranna teh? Lah hal-hal anu matak mumat kana hulu teh. Nya. Nah, hari ini kita menghadirkan konten kreator. Saha tah Kang? Aduh. Di mana itu? Di Tatar Galuh Ciamis. Wah. Aduh, eta teh sarakan urang euy. Ya. Da teh teureum mah di ditu ulah Mama mati dari itu. Ya, madam-madam dari ditu urang mah. Nya si Teh Muksi eueuh nya. Oh, si madam ke mana? Karena beliau kemarin suaminya pulang. Oh iya. Mungkin lagi sesonoan, makanya saya tidak mengganggu. Kan cipta terpuasa meureun ya. Aduh. Teu naon. Tak gitu saya teh ngomong. Tah. Aing masih ngomong teh tadi bare mik. Aduh, deui mikna. Baik kenapa ya? Oh aya eta teh Mas nu itu tuh. Anu aya bungkusan geuning. Ya. Nah, kita Ini doain. keduaan karena neng rakus. Jadi eta juga Gadung mik mah ngebodor. komedi. 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 Jika nama ieu teh geus badami si Neng Dini jeung si guru teh. Hari kemarin kan si Neng Dini nu mawa non bebeureuhna gitu nya. Nama si guru nu mawa bebendena. Ka mana Neng Dini tadi bakal geuning eta mah? Salaki ka mana? Anu geus robah 3 kali teh geuning. Di kongres kedua ya teh. Kedua. Ngeus anu jangkung gede, ngeus anu. Tuh, itu saha. Ngeus anu Can anu digacoan beda deui. Oh, No. anu ingket. Tuh, anu ingkeun. Kalbora pok cacampur. Aduh. Kang, Heuy. jadi kumaha ieu narasumber teh urang teh ya kamar. Nah, Kisi-kisi ya. Kang.
Pokoknya saya tidak ingin banyak mendeskripsikan. Ya. Nanti kita akan berbincang bagaimana proses kreatif beliau. Followersna dan atuh urang mah nuturkeun teh di zaman followersna 2 siki. Di zaman dua siki. Akhirnya geus puluhan ribu. Urang mah inget kene keur zaman gobaran dina Kemang Sakura. Ya, Kemang Sakura. Eta kluna. Ya. Eta kluna. Zaman gobaran dina Bunga Sakura geuning. Eta teh Ciamis Nese. Anjir. Jepang Nese. Heeh. Aduh. Ciamis asa Cicantel. Ya, Ciamis si Cantel. Tapi aya videona anu hook euy. Naon Hook teh anu menarik gitunya. Asa menarik kabeh cek urang. Anu ngejus. Anu ngejus. Ya. Pret. Eta aing kana segala jualan aing. Aduh. Tapi ya itu artinya kan apa namanya dinamika konten kreator. Iya betul. Da lamun ayeuna urang konten dina pola anu plat anu ayo we kitu data ayo we kitu da. Kan urang nu dibutuhkeun teh pasar. Butuh betul, lajo. Betul. Nah, sementara penonton hari ini bukan mencari yang bagus, tapi mencari yang unik. Yang unik yang aneh. Da urang ge lamun rek jujur, ieu acara teh teu alus. Kan meureun batur daek ka lajo teh karena unik. Urang kan di dieu mah bebasnya rek bahasana siga kumaha we ge. Nah, orang kan jenuh kalau lihat dialog dua orang gitu dengan serius formal. Nah, kita mah mencoba membantah eta euy. Aduh. Nginung ka waktu teh. Nya nginung ka waktu eta teh di bapak ka zaman. Mi ua kasih guru. Mi ua guru. Aduh. Wa guru eta teh. Mi ua ka sancang. Alah. Mi ua ka sancang. Sanca. Orai. Atuh macok meureunna. Kumaha atuh akang teh? Nah, yang kedua ya. Mah, Kedua perkawis. ya. Bagaimana? Di kongres. Jik, naon pareum euy? Tapi nyamat san terus. Si Wacaca nyamat orang ya. Kedua perkawis. Ya bagaimana, Pak? Hari ini saya sangat berbahagia karena kita kedatangan keluarga baru. Keluarga baru? Maksudnya kedatangan orang baru. Oh iya. Kudu dicek heula meureun Kang di tes. Ya, kudu diboreh heula. Kudu dipecahkan heula Kang. Dipecahkan. Maksudnya neng dini diboreh teh kemampuan. Eta. Kade euy mikirna ulah kadinya euy keur puasa teh. Kang mau pemajikan euy. Ieu keur saum abi ieu. Keur menjaga keislaman urang. Pengen bau hawa. Ya. Nama panggungnya Jule. Wah, eta euy. Hidup. Jadi Jule nanti akan membawakan sesi merebeja. Oh iya. Ya, yang seperti biasa. Lalu juga dia akan mengendorse. Ya, endorse goblok bener maksudnya. Salah geuning sia ge. Kang, sok pilih aya pertarosan ti netizen Kumaha. bukunya. Heeh. Nah, kalau mau pertanyaan anu Ya. positif atau negatif. Nah, cenah ayeuna aya neng Jule anu kamari ka mana cenah? Jadi gini, dia mungkin butuh waktu untuk istirahat. Iya. Karena yang kemarin itu juga kebetulan masih siswa sekolah. Yo iya. Jadi secara waktu ya agak sulit gitu ya. Iya. Nah, kalau Neng Jule ini dia sudah magister. Oh iya. Sekarang sedang disertasi doktor. Sudah SPD. Ya, sudah Duda SPD. dadaha teh ieu. Lat? Duda dadaha. Udah masang stand si anjing tinggali. Alus euy mana yang berkreasi? Lain siaran radio. Ya, siaran radio. Si kita teh naon teh boga anu kitu ya mah. Pana teh. Oh, akai. Kenang elektrik. Oh, kenang elektrik. Kang, aya goong, gerak goong. Cuma Oh, kudu diatakeun heula. Wah, aing mah lila. ari mah suara oma, gua suara oma teh. Eta goong dohir teh, goong batin. Gua batin. Oh, ieu mah kedah lami sok we ngobrol heula. Oh, iya. Cik Ayo. ayo siap-siap. Nah, ulah euy mik si guru. Aya anda. Eta aya anda. Cek. Oh, iya. Tik lah. Aduh. Nanti Baik. mantal saya tik. Ya. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana Neng Jule menampilkan Sepak dirinya terjang banting Ya. bener kumaha. untuk yang pertama kalinya di kongres. Aduh, euy. Da urang teh nyaho tegang eta teh. Enggak. Tegang, Tapi tapi tidak begitu. pirakulah gitu ya. Kan dia teh anak teater. Jadi di Harus Gentrawoka bisa kemarin. menjiwai. Ya, di Gentrawoka kemarin dia main. Oh iya. Ya. Yang waktu jadi pintu, Kang? Ya. Lain teh nu jadi biduan. Anjing. Kumaha gong saya euy? Kan di situ bisi ka kamera begini. Aduh. Ya, ieu teh udah ngerebak euy suara speaker teh. Ya, Ieu ya, treble-na juga teh acting tapi teu naon lah. Naon ngaranna teh? Oh ya.
kita juga tidak lupa ya agak mengingatkan jangan lupa itu apa namanya media sosial. Oh ya. Media sosial Kongres karena kita menyediakan space untuk kawan-kawan UMKM yang ada di Priangan Timur. Sebelah mah di Priangan Timur mesti di Bekasi aya rek promosi ge. Ya teu naon kirim. Tinggal kirimkeun we gitu. Ari jamna cenah Kang kumaha? Nah, jadi kita buka apa? Naon ngaranna teh atuh? Promosi produk UMKM gratis. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa kirim produknya ke Kopi Si Lokalem. Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya. Setiap Minggu. Iya. Nah, setiap hari Minggu batas pengirimannya pukul 3. Karena di bulan Syawal kita kongresnya udah malam lagi kayak mah. Oh nya, Ya. penting deui wae ge mah. Biasa malam. Ya, malam. Nya. Malam guru. Aduh, karena apa? Sebenarnya orang deh ada lain kapaksa maksudnya kumahanya rada ripuh euy. Kongres berang-berang kieu teh teu bisa ngopi, Nya. teu bisa udud, bau sungut onggong. Matak aing rada pajauh ge enak mah. Da biasa ge pajauh sama jeung aing teh. Damung padeukeut jeung masyarakat leutik aing mah. Nah, sih Bau gua. surga. Heuy, Bau surga. nya aduh komedi euy. Nya. Komedi. Lain komedi eta mah bahasa agamis. Nya. Si eta mah bodorna. Di kopaya cenah anjing. Lain bodorna agama pisannya. Ya, kata wis atuh bajuna pangsi dan make kopaya. Jeung harapna telepis nih. Teuing aing mah. Oh, deui. Tuh, neng cenah eueuh deui cenah. Tah ieu kan alus ieu rampak ieu baju teh. Iya. Nya tuh. Berangkat Harapna urang, telepis ya, kabeh. teh. Heuh? Berang atur urang. Oh nya alus. Nuhun atuh. Hah? Nuhun. Oh sami-sami. Har. Kan urang teh resepnya nempoan badami di grup teh Discord. Naon teh? Discord. Discord. EDC teh naon atuh neng sih? Rescode naon gitu. Kan alus gitu kan tempoan terapi gitu nya. Nya. Eh. Hirup grup teh. Benar gitu. Tah oke urang tinggal menyesuaikan mun maraneh bodas berarti urang hideung. Bangun baju hansip. Ya berarti urang TNI gitu. Antum jauh aja. Jauh. Pakai palingnya pakai baju Aing punung. mau jadi RT lah paling. Hah? Oh nya. Ya, baju partai nomor eta nih kan urut kamari. Nur kamari teh anu eleh calegna teh gini. Anu stres lebih ka ayeuna. Alah main puas aing mah. Anu tatanggapan seni teh geuning. Aduh, anu di geus geus ngomongin. Lain wayah. Lain wayah. Lain wayah. Cikang, lanjut ah. Naon poek? Oh nya, siap. Kalau atuh anjing karek mimitian. Nah, orang sok karena selesai ngobrol teh. Meni urusuhan. Nah, oke lah. Karena sepadostinya kolong tingkara waktu. Ya, bagaimana Pak? Saya selaku kokolot Ya, mengharap. di lembur ini mengharapkan olahraga dan polinya. Ya. Aduh. Bisa rada teu nyari poin euy. Kita Kurang akan penting. langsung berbincang saja. Ya. Nami nate Kang John Crot. Eta. Ade, dina nulis Crotna ge COOTT. Aing orang sama Reji. Dua. Tuh, Dua. Mana Kang John, mana? Aduh, keprokat euy. Iya, nama Kang John. Nah, di dia. Di dia. Ah. Iya, euy. Geus teh. Sebenarnya Patur gesek ini. geus rek beres. Geus, Salah Kang kitu. John. Aduh, bener kepekaan selaku sulinger teh kumaha? Aduh. Kang John damang. Alhamdulillah. Aduh, eta euy, ayeuna. Bedanya si Xiaomi mah. Iya, aduh. Nyari waktu ulah tararik teuing. Jadi kieu Mang John. Abi teh ngeker Mang John teh Selami. Maafin aku. Aslina. Demi Allah aing mah. Demi Allah, urang mimiti nemponya videona anu dina bunga sakura eta. Anjing cek aing teh di Ciamis anu kieu euy. Ieu edan ieu. Aing sapanjang-panjang ngomong piraku. Urang mah jujur konten kreator di Jawa Barat ngan dua anu ku urang dipika geget. Hiji Mang John, kadua Mang Iyar. Oh. Apa anu kola-kola mana? Bisa, Om. Eta. Aduh. Gitu. Cik Mang John. Kegiatan ayeuna naon wae sadi dinten? Pakasaban Mang Jon. Ya. Seseru mah bobo. Bobo. Sase sama bobo.
Tuntutan mangannya tengah untuk misalnya terus mulai bentar kan ya. Karena berendah gabut kan. Jika tidak video ngomongnya ya. Tapi Aing mah ada sok sarua anjing tidak video. Aduh. Bang saja lama atuh kumaha. Oh iya lah video teh. Aduh. Cik. Terus kumaha tah? Itu yang misalnya yang beda mah cuma lu gua we. Geuleuh. Aduh. Alah, jantan kegiatan jadi kegiatan sepopoe mah heeh segitunya nu intina mah Percanten eta. percanten katingali tina beungeut dah. Beungeut heeh sok ieu mah. Alah, tah salian ti sare naon deui Mang Jon? Paling enggak eta mah lebih karena produksi keripik eta kan. Oh anu Oh naon? iya. Babangus. Babangus. Nah, cenah teh sampelna. Oh, henteu. Apa lu mau ada duitan soalnya lamun bawa ge? Ya. Lain eta Mang Jon kumaha dari kata babangus bisa jadi keripik. Nya kumaha Nah, eta? eta kumaha caritana kumaha Mang Jon? Eta teh jadi kan emang babangus terus teh kan abi emang resep nyariosnya. Ya. Ya, babangus teh kan mau coblaknya. Ya, Ya. ngerebak lah. Ngerebak. Keripik kerobak. Nah, ayeuna. Atuh aya soraan meureun keripik teh. Nya ayeuna kan masuk nanti karena ada keripiknya dimakan kan pakai Bagus, pakai bagus. Pak lah, bagus lah gitu. Abus. Sugan we gitu anu misalnya teu doyan lada, karena anu variasi ladana gitu. Ya. Namun kaladaan kan bener teh ngerebak we anjing teh keripik. Kadinya. Kadinya. Kadinya gong nama kabelanya. Kadinya. Anjing ieu. Lain cadunya implenganana jauh enggak. Bener. Tapi dah bener, lamun orang keripik lada sok babangus. Anjing lada-lada Aing 2 episode beak jeung ayeuna. Aduh, euy. Tah, kanu jadi pertanyaan abi, kunaon bat keripik? Henteu misalkan produksi rudal gitu umpul ayeuna keur perang gitu. Ya, atau Magicom naon lah, da loba produk dirinya teh. elektronik. Wah, eta mah rada jero euy. Cik, kumaha. Cik. Jadi ka awal mulana mah eta teh dari tiba eta ge hirup teh geus balangsat bener ya. Iya. Di baheulana teh gitu geus balangsat. Tah, eta teh keur dina kabalangsakan eta teh emang aya manggih fase di mana dahar teh hayu ngan manggih sampeu. Dek dibeuleum, dek digoreng, dek dihulu. Eta teh cerita asli ya teh. Piraku rekayasa. Wah eta. Ayo. Dek naon diakeun ku aing. Soalnya bener teh meyakinkan aing mah. Ah, beung eta kurang sedih bener. Kurang sedih. Tah, terus kumaha. Nah, dina hiji mangsa teh geus emang mulai bosen. Ya. Dibanding da, ieu mah aduh punten nya kan gaduh sampeu ieu mah ieu. Ah, ieu pasti malingnya. Heula teh. Ya, dicatatkeun salit mingna. Jadi curang tuh. Nah, gitu. Tah eta Tas kumaha tah? ima nyukeun hampura heula we kan gaduh Ya. sampeu. Pak Haji punten ya. Nah, terus itu kan asa bosennya. Ya, Ieu sampeu wae goreng, gitu. kulup, belum goreng kulup asa kumaha mun misalnya cuang nyeun cobaan varian anyar cenah Oh, bosan teuing gitu. ya. Cuang jen cemilan kada mau we anu disisit kan cenah harita barudak teh kan teu boga alat cenah rek nyeun kirim Ya, teh ya, di ya. kumaha aya beta ningali aya ieu kan naon teh sisitan paragi muka kulit kentang Ya. teu coba na ku eta cenah bang balik cenah cobaan digoreng teh ih geuning geuna Cikru gitu ya. nya Berarti eta teh awalna mah sampai menang maling. nya mimiti mah Eta euy. Jadi awal mah teu make modal gitu ya. Nama Anu eta. eksperimen eksperimen nama Eta. Jadi eta teh produkna teh keripikna teh tina sampeu. sampeu Bentukna jenisna dijantankeun naon wae eta. Jenis maka katuanganana gitu. Misalkan teh kan ari sampeu mah tiasa didamel comro, tiasa didamel keripik anu ngan suku di keuretan. Atanapi aya nami sendiri teu. Enteu sih. Sampeu bawang misalkan teh. Enteu tah ya. Jadi sampeu di keuretan digoreng gitu. Oh variasina dina bumbu gitu nya. Bungkul. Ya. Selain sampeu aya deui Mang Jon naon deui di cal. Teu acan sih. Spakbor gitu naon. Lebih kepada ka ngecal harga diri tapi kan saya sisa. Ulah euy keur bersama. Bisa harga diri. Rek anu meuli eta ieu masalah. Tapi ari kebutuhan mangga pasti dibeli.
Aduh, dina micet atau dina misalnya eta. Alah euy. Tah eta produksina ti iraha eta, Mang Jon. Produksina. Kana kiripik ngawitan. Ngawitan icalan eta tahun Kita di sabaraha. jalan teh nya. Apa yang mengenang eta we masa-masa eta? Karena ieu kamari mah ongkoh gabut terus jadi tos teuing pertarosan anu monoton geuning. Ya, tini-tijen teh gitu nya. Ya. Dina dinang live teh asa Mang gawe naon kan lieur ka urang lagi nya. Ya. Ditanya we pukul aing gawe teh ngonten. Heeh. Beren deparan lagi ngomen. Heeh. Sok loba joli pe gitu. Ya. Hampura ieu rada keheul ieu mah emosi. Sok bebas. Tapi makruh lah. Bebas. Ya. Jadi gitu nya. Tadinya daripada loba nu ngabaung wae geuning. Ya. Kita tanya mang gawe naon geus we. Produksi kiripik gitu. Heeh. Kita bang ngabangun di kiripik we gitu. Ya. Murah bari lah. Oh, setelah acara kantos gitu. Karena keripik. Antos. Oh, tahun sabaraha eta? Sabaraha nya? Nya eta teh nu basa mimiti Oh, maling. Oh, eta. ya eta teh tos karaosanku barudak. Ya. Asa geus we mending jual gitu. Oh, ya. Titip ke warung. Ya. Jadi Ya. eta teh asli menang maling di dieu ka warung gitu. Bangsa terganti. Aduh. Tapi payu eta teh. Alhamdulillah, ai payu nama payu. Ya. Berarti kapake ye, Ya. ai duitna ka mana? Nya heuh duitna eueuh, da teu barokah teh beureuh. Benar. Ajik jero euy. Aduh. Tina maling sampeu Tah, Kang aya pan eta tina usahana Ya. nya. Ayeuna tina nami. Hmm. John Cerot. Tah, cik. Nah, kumaha ngawaco wae. Cik, kunaon becerah gitu. Euy, sensor. Jeung urang mah yakin ngaran aslina lain John ieu teh. Saha tuh? Yakin urang mah. Nami Ya, asli. aslina. Mang, nami asli. Nami asli. Aduh, rada berat eta mah. Berat. Rahasia perusahaan. Ya. Disembunyikan. Teu naon lah teu di-spill ge kan eta tah nami John eta ti iraha sareng ti mana awalna bet milih nami John gitu. Kunaon teu Eman misalkan atau Suhada atau salah gitu. Mansur gitu. Jadi di awal-awal teh kan emang streaming. Lebih Dina kayak TikTok. Sanes dina aya basa eta mah aplikasi Bigo. Bigo. Astagfirullah. Alumni Bigo. Alumni Bigo angga. Anu loba ieu teh geuning. Oh. Eta mah Bigo ayeuna. Geuning apa? Oh, Bigo awal-awal. Ya. Hah? Nah, ini mah cek beda. Puas. Beres ieu. Hah? Tol, ti Kang Cacang ningalikeun. Ya, Kang Cecang mah aya video bling-bling ge aya boga aplikasina teh. Ya, mun. Tah, nas kumaha tah? Tadi nama nami teh ngangge nami main karakter dina naonnya sanes Marvel da aya John Constantine lah. Cosplay gitu. Henteu namina. Oh, namina, ya. Ya, inspirasina tina John Constantine emang resep ka karakter eta. Ya. Terus beki dia nah beki seueur cing teh. Ya. Rada rudatnya ai sami mah gitu tah. Mulai mikiran karena kita bontot. Si bapak mau menyebut bontot teh sok nyebut teh jontrot cenah. Ya. Tadi budak nu jontrot. Ya. Nah, teh jontrot. Geus we teh diganti ku crot. Oh. Ya, balik deui Trot karena trot. Balik ka nu tadi, tapi resep ngecorotnya pasti aya teh meureunya. Ya. Itu dah pastilah saha nu resep meureun. Ya. Oh, Saha nu tersebut karena trot. Jadi tidak ada hubungannya dengan seksual cerotenya Teu aya. atau aya oge. Aya. Sok. Aing mau mancing mah kumaha we. Aya kadinya ge. Lain. Aya. Eta mah jeung urang mana tah? Aduh, eta rahasia perusahaan urang. Oh, teman aja perusahaan. Tapi Mang Jon ayeuna terus berumah tangga. Alhamdulillah, teu acan. Atau acan mah tuh eueuh notifikasieun. Ya. Kecuali kos urang. Urang ayeuna kan waktu-waktu rawan ya teh. Kawin karek sababaraha bulan merawan kene. Ya, rawan. Jadi harus betul-betul. Tak kade Mang Jon euy geus boga pamajikan maripuh. Asli wa. Untuk maksudnya nya belajar anu tina atot-atot. Ya, gitu nya. Kada alhamdulillah na enak kabujang teh. Misalnya seueur babaturan lah kita tahu Ya. rencananya nu sumping ka bumi teh da.
tos rumah tangga. Ya. Alhamdulillah gini nu dongkap teh aduh deui gitu gini. Oh nya, Jadi anu kalau rumah kita tangga saluki, teh. aduh saya tinggal jadi kieu gini ya. Ya, jadi keung urang teh kawin teh gitu nya. Aduh nanti aduh kumaha kan ka Mang Jon teh. Aduh ripuh. Aduh ribu bener. Aduh deui. Ya. Aduh. Tapi kinten-kinten ya mah walaupun pribadinya Ya. sanu nyaho pan jelema di luar teh meureun aya nu bogoheun ka Mang Jon teh. Ya mah supados jantan keluwe kinten-kintena tos aya calon teh acan tah. Calon mah aya. Aya. Anjir. Tapi waktosna meureunnya tairaha kira-kira menuju pelaminan. Wah eta mah teh can di emutan. Tacan dia mutan. Kayak mau bangun geus boga pabrik 10 kota meureunnya. Kakara. Kitu. Tak gitu. Tah gitu kan dia. Tah, ari eta istilah takicu kumaha eta? Takicu teh nya emang kumaha nya? Jadi kan maksudnya teh emang sok-sok nyarios. Ya, Nyarios ya, kan ya. emang ngerebek keur teh abdi teh ngobrol wae da emang ngahosnya. Tugasna Ya. ngahos gitu. Ayeuna ngerebek kudu 2 jam Ya. minimal bahasa eta. Jadi asa ngurangan kata we intina mah. Oh. Asa kan kudu tah kitu meni asa teu kenaheun gitu kan geus Ya. mending takicu sakalian gitu. Oh. Tapi eta teh memang awalna Mang Jon nu bikin eta teh. Hmm. Aduh, kan ieu teh urang lamun ningali videona enggak loba Ya. kosakata anu aneh. Ya. Maksud teh teu aneh kan, teu umum dipake gitu. Jadi kumaha teh nya aneh mun aneh mah. Ya, bagi masyarakat umum mah kan aneh jika naon teh belis gitu nya. Kan itu teh bahasa kasar mah heula kolot urang. Lamun make karuas teh belis cenah. Ayeuna mah geus jarang di Tasik mah nu make belis gitu. Terus naon biye Biye. terus diselapan ku kata-kata Inggris jiga why gitu. Wah, Nah, eta aya inspirasi tersendiri teh atawa eta mah emang Datang improvisasi sorangan gitu. nya datang sorangan gitu. Aya anu spontan, Ya. aya anu emang didamel gitu. Kawas bieu mah nya tos pugu da bayi nya. Ya. Karena meureun urang teh orang Sunda. Oh biye teh bye. Sungan urang mah biye teh base. Ari sugan urang mah biye teh biye ieu geuning naon teh. Oh. Lain maksudnya biye naon atuh ari biye teh? Bahasa biye teh. Biye teh eta gitu. Eta teh kan bye. mata sok disimpan di ujung video kan. Ya. Sok dijieun kieu bieu gitu. Oh nya. Ieu tah ieu tah ieu teh. Oh, kumaha Mang Jon kumaha? Ciki kumaha praktekeun. Atuh bubar ya hina bieu. Aduh. Oh, bener. Atuh bubar bener. Ieu teh asbesna satu hurung ya euy sareudang kieu teh. Urang kitu rasaan. Cing tah. Mang Jon, lajeng deui ya. Ari Ciamisna teh di mana Mang Jon teh kota atau tapi di paling mana? Ciamis kota lah. Caket Ciamis ya kota. alun-alun mah. Oh, caket. Caket. Ya. Paling mana Cirahong mah? Atuh goblok jauh teuing teh. Cirahong ubah dieu. Tah. Kawitna kantos damel biasa teu sapertos dengan karyawan gitu. Kantos. Kantos Terakhir mah damal teh di percetakan. percetakan buku. Percetakan apa? Percetakan digital. Oh, digital. Ya. Rasa manuk. Printing gitunya. Nuhun. Ya. Tahun sabaraha eta tah? Karena tahun 2002 hiji atau 2022 lah. Ari ngawitan konten eta Kawitan konten teh 2022 akhir. 22 akhir. Berarti ya. tos 4 tahun. 4 tahunan, ya, Sekitar ya. sekian lah. Majeng 4 tahun. Ya. Aya rerencangan tapi nu sami gitu Anu di sabarengan Samis. Mang Jon, barengan Ya. Mang Jon. Teu aya. Oh, eta mah esuni ngalira we gitu. Nyalira we. Oh. Awalna kumaha meureunnan kan biasanya ari naon ngaranna teh? Ari hujatan mah pasti aya. Nya. Awal-awal masa meme jelema resep teh kan aneh heula. Naon Ya. sih ieu gitu, risih jelema teh. Tah, kantos teu mengalami naon teh fase eta gitu dihujat gitu tah. Alhamdulillah dugi ka ayeuna ge seueur keneh. Anjing. Nanti geus Bukan teh geus seureuh. Ah, can ieu salila 4 tahun teh suga teh geus apal karena karakter urang atau karena personal branding kan nya. Ya. Kemudian ai urang jadi konten kreator atau jadi kreator mah urang nanti kudu boga personal branding. Ya. Ya. Nya, tah batur mah nyangkana teh urang teh emang pure kitu we. Ya, jadi Rata-rata. ya. Yang karena mah memang aslinya kayak gitu. Padahal kan eta mah naon ngaranna teh kemasan kan ya. Iya. Ya. Tah, aya nu kocak teu dina misalkeun nepi ka DM gitu. Kumaha bahasana? Wah, seueur. Teu. Seueur. Tah salah sajina mah beta tos capek ku di pertarusan masalah bahasana kasar. Ya. Diwalar kudu tadi.
Mang coba cenah hoyong ngadangun nu lemes. Oh, mun mangga rekepkeun. Tanu tadi teh ya. Eta nya euy. Tah kamari kan kantos abi ningal rame oge tuh. Mang Jon teh ya konten anu naon namina teh? Anu rada serius cek urang teh ieu mah euy. Serius. Nya rada daria gitu. Teh eta masalah naon eta? Jadi nuju biasa nuju lipe. Ya. Oh, lipe. Orang Sunda, orang Sunda. Lipe. Ya. Menuju lipe. Nuju lipe terus biasalah kan ngobrol. Baik. Terus aya lah hiji-hiji penontonnya. Ya. Anu biasalah main bulian fisik tadi nama. Oh. Bulian fisik kopi teh teu diwaler lah nu karari itu mah. Ya. Atau misalnya diwaler ge diwaler kopi teh. Terus manehna teh jadi kana nyanyandak ieu Pumbian. Ya. Indung sia cenah ku aing di 2 juta lebih ka hamil tadi dinya asa aduh kelah-kelah euy Ya, ieu ya, mah ya, euy ya. gitu kan. Ya. Bentan ieu mah sae-sae ieu. Ya. Dugikeun ka entos we lah da ku abi di antosan si anjeunna teh sok nga-DM we gitu. Ya. Ai penasaran mah meureunnya abi teh da hoyong ai tepung mah meureun. Ya. Itu teh penasaran abi ge. Tapi teh aya anjeunna teh nyantos aku teh entos mending di up. Ya. Itu sugan we aya tatanggina atau Ya. rencanana gitu nu masihan informasi yen si eta teh orang dieu gitu. Ya. Hoyong ngajak ketemu we. Tapi sejauh ini eta kinten-kinten tos aya informasi tah can orang manana gitu. Teu acan sih, teu Tah acan can. teh ngomong. Ya, kan biasana mah ari di posting mah sok aya we nu wauh hiji dua Iya. gitu tina komenan teh. Tah can nya tah can kapenak. Duka hirup di mana sih eta teh meureunnya? Beda nu wawuh meureun ge. Beda pulau Mang Jon. Piraku. Nah, dina IG lumayan kan gitu naiknya dina Facebook lumayan naik, tapi di bacaan komen teh hanasoe bacaan komen loba-loba. Ya. Meni eueuh informasi. Salah Cuma teh. kami mah emosinya Iya. jelema teh nya. Kamu laku. Ya itu karena memang di kita itu di jagat sosial media di negara kita itu belum ada batasan. Iya. Kan sebetulnya ada sih kayak fitur yang menyaring komentar negatif, tapi kan tidak semuanya bisa disaring. Anggar we anu lolos gitu nu ka itu Iya. teh. Nah, terus juga harusnya ada regulasi yang mengatur kode etik. Tapi hese tuh dah pengguna medsos di urang teh panglobana kadua sadunya teh. Jadi ya wajar kalau seperti Betul, itu Kang. gitu. Da jelema teh teu cager kabeh meureunnya. Nu. Nya nu goblokna siga kitu aya we Aya wae. Lain aya wae loba. Ya loba. Nya saha nu teu ngamuk lah ari ninggang kana indung mah gitu. Nya, jelas, Kang. Sing urang ge, ku aing mah dibebrikna ge. Bari mau pacul. Aduh euy. Nah, eta keun we ieu mah lain klarifikasi da ieu mah nya. Iya. Sebab naon teh istilahna mah nyecapkeun kapanasaran, soalna abi ge kan memantau gitu. Terus tindak lanjutna ye saumpamana misalkeun teh saya teh wani datang ka Mang Jon. Ek menta hampura misalkeun teh judulna. Ku Mang Jon ek dikumahakeun ek diteunggeul heula langsung dihampura atawa kumaha? Wah, ieu neungeul ti payun mah moal abi mah moal Wah, moal ya. wantun aya neungeul ti heula mah da. Kecuali itu neungeul teh heula. Ah, kecuali itu Ya. neungeul ti heula meureun. Hayu gitu. Aduh. Tapi intina niat Mang Jon mah kan maksudnya hayang minta penjelasan ya. Hoyong bukan penjelasan soalnya emang lumayan rada seueur gitu teh kan. Urang jadi sok hayang apal si polona teh ciga kumaha. Si polona. Anjing. Tah eta ge polo euy, eta teh bahasa jarang dipake. Aduh. Terus kumaha terus kumaha. Nah, jadi Aisyah teh manusia jenis naon bagong nah cai teh. Asa teka hati gitu maksudnya teh aya jelema modelan gitu teh. Ya. Pan maneh teh geus dewasa meureun gitu. Ya. Tapi eta kursi eta hungkul gitu nu kapanggih ku Mang Jon atawa samemehna aya nu Samemehna mah aya. Ya. Samemehna mah aya kan nya masih keur dai perasaan jalmi mah meureun aya paseuna meureun nya. nya mood. Nah, mood ya. Mood-moodan lah. Ayo hari tama meureun kalersan meureun abina keur sae, Ya. antara langan aman gitu aya kemarin meureun keur teh mood kurang gitu. Ya. Nya macan nu kitu gitu kan jadi asa. Wah, cai teh ieu asa. Aduh. Bagong cai teh. Wah. Sing tenang. Sok ngobrol deui. Anjing. Geus pokona mah tidinya asa kabeneran di katambah di kubabaturan kan. Ya. Aya keur babaturan nu di samping. Manehna beuki nyarenteng gitu kan. Heeh. Entar di nabi. Tadi nama kopi teh ditahan lah cai teh. Geus gitu nya. Sing tenang udah biasa gitu kan. Baturan kalka imprem. Ya. Anu nyorowot gitu. Ya. Tadinya aduh jadi mulai ka distract deui. Heeh. Pikeun ka
Nyalah mun ka suat-suat mah ka suat-suat Ya, katanya. ya. Jadi mun bikin ka mulang ka base camp, mulang ka rumah. Jadi kepikiran, Ya. ieu mah geus moal bener. Enggak sebang berangkeun. Ya. Tah, ari di naon namina teh? Kala, urang bereskeun heula nu ieu. Sejauh ieu geus aya ieu cara naon teh? Misalkan kontak di babaturanana atau di keluargana gitu. Si Aya pelaku. istrina nu ngadem teh. Oh iya, Aya. kumaha saurna? Intina mah nyungkeun hampura. Intina mah. Nyungkeun hampura jeung nyungkeun di take down videona. Oh, ya. Hoyong nama. Ya kalau dia di walernya. Ya. Ya mangga, ayo yang di take down. Ya. Ngana salah dongkap ka dieu we. Ya. Itu tah si ituna. Ya bening abis kakak beuki ijit gitu kan ka anjeunna teh. Anjing izin. Ya. Anu ngabalukarkeun namahna ka izin eta tah. Kan maksudnya kusakitu ge manehna geus nunjukkeun ka era gitu, daek kontak gitu. Nah, bet Tapi kan dari istrina. oh istrina. Istrina, Oh sanes iya. anjeunna. Jadi kan kakak izin. Ya alasanna kunaon cenah teu langsung si eta na. Biasa ego lalaki merenya. Oh ya. Aduh gitu euy. Tah. Saupamana ye neuteuli si eta teh. Teu datang-datang, Mang Jon rek siga kumaha? Sebenarnya mah da tos aman merenya. Aya Ya. mah aya mah tinggal ngantosan si itu datang we lamun hoyong di take down gitu kan. Ya. Aya mah kitu unggul, cuman lain ancaman si datang ancam oge. Termasuk kirana hayang jaga image we maneh gitu teh. Ya. Tinggal datang ka urang kayak kurang di take down videona. Heeh. Jeung dina datangna ge beureun moal dikukumaha ieu nya. Moal, ngan hayang penasaran. Hayang Ya. diajak ngobrol gitu teh. Ya. Hayang diajak Ya, ngobrol. kan tadi hayang apa polona teh nya. Ya. Kelai manusia-manusia jenisan maneh teh kumaha geusina gitu. Ya, spesies nu kitu teh gitu. Yang apa? Tah. Tah. Mang Jon, abi kantos ningal videona nu keur nyangu goreng. Oh, Eta kalewat ka maneh. liwat. Terus aya oge nu kegiatan-kegiatan lain ruang riung. Jadi pergaulan Mang Jon di ditu teh lebih ke barudak nu kumaha Mang Jon. Nah di jeung barudak lembur biasa gitu atau gaduh komunitas kelompok sendiri. Seurna mah barudak lembur biasa lah. Oh, Barudak tongkrongan, tapi kan misalnya dulu kan emang fungsi damal dinas lur eta ge. ya. Biasalah jadi tukang pramu saji kan. Nganda emang ku lumayan lami jeung sok perhatikeun. Jadi Ya. emang biasa gitu masak. Eh, Kalarsan harita teh nyalapar we nya ngos we Ya. sekalian we ngonten. ya. Eta kan FYP bisanya video eta Eta ya. sareng paling ge anu Sakura dan Sakura ge eta teh video nu akun kedua kan eta teh. Eta urang euy. Penasaran di Sakura euy. Eta kumaha bisa kaidean sia kitu jeung make kokoleran di. Eta ku ngadangkak lain. BTS na Lain. kumaha tah? Iya mah, punten-punten nya ieu mah. Cete urang India di Jepang gitu. Buagong anjing aing kabayang keneh. Eta kumaha tah? Urang mah sugana eta video luar negeri Kang demi Allah. Heeh. Ari urang mah anu kapikir mimiti anjing ceuk aing teh euy aya orang naon teh? Orang Afghanistan euy. Kalewat sana beranda urang, pikiran urang mah kitu gitu. Tah lalakona behind the scene kumaha video eta. PTS-na tah, Mang Jon. PTS-na. Bade ngopi. Ya. Karena rencangan jalan lah ya. Coba bohong. Anjing kamu bohong. Rasa kumaha? Jalan lah gitu. Jon, ulah lemes bahasana biasa lah. Suka biasa Oh, mah. biasa teh gini. Jangan disebut salinungkan itu mah. Jadi ieu mah geus nya cong bijilkeun we nya. Ah. Si mah. Dasar tekara sajona tuh. Sok. Jadi nyarek ngopi, Heeh. ngopi ka babaturan indit kan. Terus melong kembang eta, Ya. kembang jambu bol kan jambu bol eta nya. Nya lamun di urang mah kan ngaranna teh jambu bol. Eta teh jamu air lin. Jambu air kan tapi jenisna anu jambu bol eta. Anu rada badak ya. Ah. Oh iya. Tiga bol naon Mang Jon? Henteu an ayo urang teh asa jambu bol asa kurang geunaheun tah eta mah emang plesetan. Tambahan oh hiji gitu. Tambahan oh hiji. Bohong. Nah, terus hari tama Ya. anu kerame teh kan emang konten si Timo kan. heeh. Ya. Timo Daisuke. Anu eta nu biasa ngomong naon teh? Lah poker mah aya nu cek-cekan gitu lah. Ya. kan. Ya salus teh teh ieu. Jika bunga sakura cek urang teh. Heeh. Jadinya aya inspirasi. Ah, enggak usah nyobaan nyen video.
Ciamis rasa Jepang cek urang teh. Oh iya. Oh heeh da si eta mah si Timon di Jepang teh nya. Anu sap-sap eta gini. Ya, sap-sap. Ya. Terus eta ngagoler gitu harita kaayaan kumaha keur loba jelema teu eta. Henteu atuh da anger. Aing Anger era. Lagi kawirang mah aya meureun. Lain jamu bola anjing. Aing urang mah bisi we keur loba jelema punten naik konten ngagoler gitu aing. Aduh euy. Ah, tapi eta menarik eta. Da abi awalna ih cek aing teh ieu aya naon teh? Udang mana gitu. Urang mana aya nu kieu cing teh kan urang wow teh tina bahasa Mang Jon. Logat Kang. Ya, bahasa wongkon kan dipake ku Mang Jon mah Ciamisan gitu. Walaupun sebenarnya lamun ningali kebudayaan berbahasa Tasik jeung Ciamis teh ya beda agak. Ya, Ciamis mah lebih boga khas gitu. ciri khas. Boga ciri khas jika Tasik Pakidulan. Kan beunang dibedakeun jeung urang Tasik nu belah dieu gitu. Ya. Tah, eta lamun dina video. Aduh, punten Bapak urang kidul nya paingan seuri. Anjing aing ge orang kilo. Aduh, punten abi mah da urang kota punten. Oh, nya kuasia we. Aduh, cik. Arina sapopoe eta teh memang make bahasa nu siga kitu atau jiga kieu tah kitu maksudnya lempeng biasa ngobrol teh. Lempeng. Kumaha lawan bicara lah. Ya, Oh, kan lawan aya nu kieu tadi di Ciamis, sana di Tasik mah misalkeun teh plesetan kieu. Ka jero ka Jepang, ka luhur ka lurah gitu. Minum cai, ngintip camat gitu. Aya bahasa nu karitu teh di Ciamis. Eta abi kantos nempo oge tadi na video Mang Jon teh, make plesetan gitu. Asa mah aya, cuma ada sanes Ciamis kotana beureunya eta lebih ka Pakaleran. Ya. Nu seueur nu bahasa-bahasa nu karena itu mah Ya. model naon ya? Hageui pangintennya. Naon teh? Hayu, Haweuy, hageui. hageuy. Naon deui, Hageui. naon deui. Edi teh. Deng. Bahasa-bahasa eta mah kirangeum. Nah, kalau mau diurang mah enggak, nguseup ge ngublak atuh. Oh, benar. Urang aing mah karita rada bingung. Aya bapak-bapak duaan. Marawa jejeul. Ka mana euy cai teh rek ngublak cenah. Anjir, bahasa. Aing teh ngublak. Ari bek teh kawalungan. Oh, ngublak teh nguseup gitu. Naon euy? Oh iya. Nah, Mang Jon. Di sebenarnya mah ieu teh biasana lamun aya jelema datang ka dieu si narasumber teh ngopi heula. Tapi Heula bulan mah gorengnya. puasa nya. Lain. Kang da tila beungeut-beungeut mah teu kuat aya udud. Ya. Oke, we urang badami persoalan duduknya. Ya, bisa dibadamikan eta. Oh, eta mah. Aduh, udah urang kita percaya maraneh puasa. Oh. Bebeungetan kieu lah. Cik, kena. Moga barek buka. Cik, urang tingali heula euy. Personil anyar teh. Heeh. Karena teh Jule. Tah, cik eprak heula euy keur si Jule euy. Aduh, cik sok Jule kareup. Piringan atuh. Neng, di dieu na. Neng di tukang neng. Tuh, euy. Anjing keren mah ya. Siapa? Meni sok. Geus lah leuwih da geus nepi si Julena ge. Jik neng Jule ya, aku mikna. Tempelkeun maneh meh teu ieu atau rek dicepeng wae. Sepong we nya. Oh, biasanya pengan. Pas satu acana tepangkeun nami Abi Jule. Ah, eta euy. Langsung we gitu nya ieu teh Kang. Jik sok agak layanan ku maneh. Kudu aya perantara heula mukodima sok. Naon Ajik? Cicing aing mah aing mah keur soleh cicing. Di dieu Neng Jule teh bade masihan sesi mere beja. Tah baraya sadayana terang teu berita tentang pasar Cikurubuk di Tasikmalaya. Kumaha. Hoyong terang emangna. Aing mah kelak euy asa keur ngajurian FLS 2 anu ngadongeng di kieu-kieu gini kan. Heueuh keur poe bahasa Indung. Hoyong terang. Cik kumaha. Mau tahu banget. Kela neng Jule teh aslina kieu atau ieu mah direkayasa ngomong di gitu-gitu teh. Da emang Abi mah resepna kieu cendil-cendil gimana gitu. Oh, eta. Maksud cikan aya kerenyan kan kieu. Nya da perlu dijalani lah urang mah lain.
mending kayak teman di bangkernya nengnya eta mah gitu tah. Tah gitu tah aya sedak gitu. Oh, hese anu di alana ieu heula bareng bersama heula. Urang mah kudu jalan heula biasa. Tapi kumaha Neng Jule kira-kirana? Kumaha Kang? Nya kok. Tong perpanjang. Nah, jika leutik hate gitu nya euy. Ulah pesimis atuh. Sok kumaha Neng Jule? Langsung we nya abieuna bade macakeun beritana kanggo baraya sadayana. Pasti teh centrang kan? Kanggo baraya sadayana. Teh aing ngebiasakeun atuh. Heeh. Langsung we nya. Sok. Nah, kekecewaan pedagang pasar Cikurubuk terhadap pemerintah kota. Nah, setelah hampir 3 pekan sejak surat resmi disampaikan pada wali kota, nah hingga kini para pedagang mengaku belum menerima respon apapun dari pemerintah daerah. Iya, dari pemerintah daerah, Kang. Nah, terus situasi itu mendorong para pedagang pasar Cikurubuk bersama sejumlah elemen masyarakat menyiapkan langkah lanjut berupa aksi massa yang rencananya akan digelar pada Senin 9 Maret 2026. Aduh, eta. Nah, forum ini irepeh heula. Aya pamajikanana anjing. Repeh heula. Sok. Nah, forum ini tuh dipimpin oleh ulama senior Tasikmalaya yaitu Ki Haji Tubagus Miftahul. Aku ieu teh asa groginya. Sok kalem ajar. Episode pertama masuk itu. Miftah Fauji. Ya, Nah, yang Miftah. selama ini dikenal aktif menyuarakan aspirasi para pedagang pasar tradisional di kota Tasikmalaya. Terus kumaha? Ketidakadaan respon pemerintah itu dinilai semakin memperkuat kesan bahwa aspirasi pedagang pasar Cikurubuk belum menjadi perhatian serius pemerintah kota. Bagi para pedagang, diamnya pemerintah justru memperpanjang ketidakpastian terhadap nasib aktivitas ekonomi mereka di pasar tersebut. Nah, aksi ini dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi pedagang pasar Cikurubuk secara langsung kepada pemerintah. Para pedagang berharap pemerintah daerah bersedia membuka ruang dialog sehingga solusi yang adil dapat ditemukan. Terus Nah, sumber berita ini dari lintaspriangan.com. Eta. Jadi inti nama warga pasar teh rek demo nya. Rek demo ka wali kota. Ya. Wali kota Piman Pariji Ramadan tah dengekeun wali kota. Nah, Jadi itu aing mau wani di kota Majaik ulah gagabah. Aduh. Punten ieu mah ya. Jadi begini wali kota Tasikmalaya, cik atuh euy. Da pasar teh nya. Eta teh salah satu tonggak ekonomi paling penting. Tah, ayeuna meureunan warga pasar Cikurubuk teh boga aspirasi. Aspirasi Neng Jule. Iya. Aspirasi. Kumaha carana eta aspirasi teh? Da sebenarnya mah masyarakat mah teu loba pamenta minimal dipanggihan we. Nya, bener. Ulah nepi ka hayang panggih teh. Lumpat. Cek Kang Cecan teh mah. Nya, Lain cek aing bieu mah. luas ke kitu Ya, mah. luas gitu nama. Luas. Ya. Dah luas. Da luas. Pek beda maneh orang kabupaten ieu. Nya sok we, mata tong sare wae geura. Ya. Nah, jadi itu apalagi gini lah. Kita kan memperhatikan ekonomi teh teh geripuh euy. Nya, Naon ngaranna teh? pedagang suung untungna. Ya, da komo ayeuna pasar tradisional kan kalelen ku online. Nya, betul Kang. Ayeuna lek lebaran, da urang ge kan kolot urang ge sarua muka toko di pasar teh. Mataknya ho sirkulasi ekonomi pedagang teh. Betul. Tasik atuh euy ka wali kota ieu mah ye. Nya, Nya, mata boga wali kota teh atuh gawekeun geura. nya. Da gawe mah digawe. Tapi Nanti kumaha gawena? Urang teh nyaho teh. Cik atuh euy. Kan keur kampanye mah dirinya ge nepungan di dieu atuh. lain kan cik tanya Mang Jon kumaha gitu. Kumaha sok? Menurut ieu mah isi hati Mang Jon pasti lah dinten ge apalah gitu. Ya. Apal di Tasik kumaha? Cukup macam Cik di wali kota Tasik kumaha perkembanganna? Bismillah lah Mang Jon. Lebih maju daripada Ciamis sebenarnya namanya. Oh, Gitu. Bentar ya. Ciamis mah sudah ditetapkan menjadi kota terbersih se-ASEAN, bener ya? Tuh, Ciamis, Tasik, dihajat ke Balatak, Oh, jadi nggak hajat atau eta. Taha. dadaha we. Jadi tamana orangna teh? Taman anu tukang tamana, Heeh. datang ngegulung huntah teh bau pas datang kalinya teh. Atuh. Cik atuh euy, dari kota. Cik atuh. Cik atuh.
Manawi Isi ieu udah mah. batur teh loba teh kana daha. Ya, jeung Tasik mah daeuh deui tempatna teh alun-alun Eta budak dadaha. ngomong, eta budak ngomong. Kelah. Oh, poho. Sok kadia calik dia. Aduh. Goblok. Calik. Ah, terus swingna. Sepados ageung. Ya, sepados laku karaos. Aduh. Biasa bete calik. Calik. Aduh, mangga. Tah baraya ulah. sadaya. Di dieu abdi bade naon coba? Bade naon? Bade. Bade ka Mang Jon, bade naon? Nge-review produk UMKM kadaharan khas Seungit sama Jon euy. Tasikmalaya. Hei, seungit sedemi Allah aing mah. Sengit kopi. Heeh, ngahilingir. Terus kumaha. Langsung aja teh kan. Sok. Jadi ya aya pisang yaitu pisang coklat. Tah, eta. Baraya apa meureun pisang? Nyaho cau pisang teh. Nyaho. Pisang coklat. Tah baraya sadaya abi pas kamari pesen-pesen. Pokoknya rasana teh rekomen pisan. Cicobian atuh. Atuh da nuju mah dong. Oh, nya. Nah Jakarta teh eta Kang teu tiasa dicobian soalna nuju puasa. Ya. Ya, pokoknya ieu ngeunah pisan kriuk-kriuk nyos pokoknya ya. Nah, jadi aya nyos agak. Ya. Manisnya tuh manis banget gitu ya. Aya. Selain ti eta oge aya Produk mana teh? mau di sentra mah tuh. Nya kedah tuh. Ya tina ieu nya Degayem. Degayem. Ya, Degayem. Mohon. Ya. Kalian bisa langsung check out aja atau beli sih. Beli ada keranjang kuningnya ga? Ya. Ya. Aya ke tinggal di IG Kongres. Nya, Ya. atunya. Tatras aya ieu, naon ieu? Kue salju. Tah, kanggo ibu-ibu yeuh anu ayeuna lebaran gara meser ieu kue salju. Nyaljunya tuh nyalju banget. Empuk pokoknya mah. Rekomen deh buat lebaran ya, Kang. Ya. Pokoknya cepat langsung pesan soalnya ini tuh enak bingits. Nah, Bingits. ya. Bingits. Aduh, euy. Tah baraya sadaya selain ingin apanya kumaha tuh Kang Ya. hoyong info lebih lanjutna baraya sadaya tiasa langsung kepoan di Kongres Official YouTube baraya sadaya tiasa langsung follow Instagramna, Facebookna, sareng subscribe YouTubena. Tah, eta euy. Tapi selain ti eta oge aya ieu Kang nya eta teh ieu teh kopi naon cik? Kopi Siloka. Coffee drip bag isi loka. Tah, pokona Iya, Mak, ieu teh kopi ditinyuhnya ieu nya. nya Ya, di ya, dieu. ya, ya. Pokoknya buat anak-anak yang suka nongkrong ya, kesini deh. Ke Siloka gitu ya. Iya, produkna ieu. Ya, Kang. Ya. Pokoknya kalian kalau yang suka nongkrong ya anak muda. Iya, culture ataupun apa tuh ya Kang sekarang teh? Ya, barudak acar. Gadget, Iya. ya. Bisa langsung nongkrong ke Siloka, selain tempatnya nyaman juga, kopinya juga mantap. Ya. Ieu Arabica Karaha Bodasnya, eusina 5 nya Neng Jule nya. Ya, 5 PCS. Pisces. Oh, Pisces nya, salah. Aji. Asa bau cenah heuh. Lain PCS anu eta lain ieu mah. Pisces nya ieu teh. Pisces. Aduh. Tos naon deui Neng Jule? Ya sakitu meureun Oh, nya sakitu? berita Ya, anu ya, tos ya, abi ya. sampaikeun. Ya. Nya juga tuh balik lah. Balik we. Ya balik. Dari bawah dia. Ah, kerok ya. Kayak Neng Jule. Tenang deh, Neng. Aduh, euy. Anjir. Kabeu teh dia, Mang Jon. Kabeu teh dia. Rada barbaranya. Lain aing mah jeung anu karaoke tuh ngomong lah. Lain tidak kan kudu gitu ta. Ya, naon teh naon? Sasis saum. Oh, ya. Khususnya pengagami, enggak. Aduh. Ya. Nanya. Alah. Nah. Ieu nuju live TikTok. Atau live IG? Lipe kene eta? Dina naon eta Kang? TikTok. Aya pertama santet ti netizen sugan manawi naon? Atau napi henteu? Komen biasanya. Cik mah enggak. Cenah kieu. Jon tong grogi atuh. Tuh. Grogi kene euy. Tah aya deui
si John ngadadak cicingeun cenah alah. Ya deh. Si John tuh wani barbar eraeun cenah tuh. Cek netizen eta teh. Da lain di dia tempatna tuh sirit kitu. Lain tempatna. Eta teh aku make sirit aing. Sirit teh pohoeun. Aduh. Cik naon deui sok netizen ngaromen atuh euy. Mumpung di dieu Si ya. John siga ngincer kue cenah tuh. Kan gua abi dibaca. Oh, teu beuki urang teu beuki nu amis aman. Oh, teu makin amis cenah. Aslina eta mah. Asli eta. Yo komen-komen aja euy. Dan dia ge gurih teh. Tah lamun gurih mah boleh. Anjir si Mang asup TV. Lain ku dikeresakeun ya nu komentar kana dieu. Nanaonan si John. Pokoknya mah John terdepan. Aduh. Tuh, terdepan cenah euy. Tah, cik Mang Jon, kayak bari nungguan komen maneh dieu nya. Sok. Mang Jon, kantos kolaborasi teu sareng kreator nu sanes dina konten. Anu laras-laras mah nu bener-bener paling teu acan sih. Teu Paling acan. jeung Bilal aya lah beberapa kali jeung Bilal. Cep Bilal. Bilal. Ya, kapungkur mah eta teh sok kana ngarinding. Seniman eta teh anjeunna teh. Da baheula mah sagrup jeung urang teh uki nya. Anu kasalur teh ya, si Cep Bilal, si Mang Cep Bilal, tah ke urang gerowan ka dieu nya, Ya. ngeres. Next episode. Ya, tah pami karesan ieu nu lalajo dina kongres nu ayeuna, terus urang meureunna cenah hayang kolaborasi jeung Mang Jon. Kumaha tah kitu membuka kolaborasi tidak sama teman-teman yang lain. Abi mah gumantung. Aduh gumantung. Oh, nya aduh aing poe. Ulah abi atuh aing gitu tah. Nya aing. Kau naik Mang Jon sok wae. Sing tenang. Ayeuna video sing tenang, sok we di dieu sing tenang atuh. Ieu teh acara mimiti. Ya. Oh, ieu teh kakarakeun. Mimiti kikieuan. Kikieuan teh. Tah atuh lamun kitu mah cik lamun iraha-iraha ka dieu deui kersa teu, daek teu Mang Jon. Mun ira-ira ka dieu deui, tapi mun tiasa mah waktosna wangi nya. Oh nya, da karesan memang sebetulna mah ieu teh penting Mang Jon acara teh. Jadi Mang Jon aya bahan 2 episode euy. Ya, bulan puasa bubuhan. Siap. Jadi Mang Jon kaharep mah bisa jadi co-host euy. Baturan urang di dieu nya. Kolai wa. Tuh. Kolai. Naon kolai teh? Biasa eta mah ucapan ayu urang kan naonnya eraan geuning kudu nyebut nuhun teh nya. Asa tetega gitu nyebut. Atuh nuhun gitu asa ciga ngemis-ngemis pisan gitu kan. Naon anjing? Jadi- Nuhun teh tega. Kolai urang jadi kumaha nya? Tah mengungkapkan terima kasih teh urang mah asa Nganuhunkeun emang nuhun gitu. tah. Ka batur teh teh. Jadi geus kolai we lah gitu teh. Oh, kolai teh nuhun. Eta bahasa mana asalna? Eta mah bahasa baheula barudak. Oh, nya. Kolai mah kan calling sebenarnya mah. Ngan di konten dipakena kolai lah, nuhun lah gitu teh, digitukeun. Tapi ngalarti baturnya. Alhamdulillah. Eta. Kue dana teh kitu. Iya. Dia enggak? Tak kicu wa love you sakebon cenah. Momod galak. Aduh. Tah nu tadi WD Mang Jon. So pami aya konten kreator nu bade kolaborasi Mang Jon ge artinya membuka diri gitunya. Membuka diri mah membuka diri. Ya. Membuka diri. Mung ningali heula lokasi pengintennya. Ya. Dari terbit-terbit teuing mah aduh biasa kurang euy moal wakalah heula lah gitu. Ya. Da kahoyong mah di Ciamis ge nyeuran gitu konten kreator Ya. tadi itu jauh teuing gitu milarian rekan. Ya. Ai kahoyong mah. Tapi salila ieu Mang Jon aya kesulitan teu dina non? Dina kan Mang Jon ieu sasatna sorangan ieu konten di Ciamis teh batur gitu. Pernah teu aya fase kumaha nya? Urang teh butuh sharing jeung batur atawa meunang kesulitan dina naon gitu. Aya wae eta teh aya wae kan ai di angge sharing mah paling nya dina waktu-waktu tertentu lah. Kadang jeung rencangan kan ya, jeung jeung manajer lah jeung barudak lah jeung babaturan gitu. Oh sok aya sharing-sharing mah. Tapi ayeuna aya teu tina non anu kapantik teh naon atuh enggak anu ka inspirasi ku Mang Jon di lingkungan Mang Jon Lain kan? jadi miluan konten gitu. Aya wae. Aya wae. Aya wae Ya. jeung itu mah aya wae. Jeung ayeuna masih bebarengan beureunya eta teh. Aduh euy. Lain Kang.
Alhamdulillah nyawa sudah dikenal gara-gara kolor gempa. Naon teh kolor naon? Jadi biasa teh kalau rasa anu kernaonnya keur gempa di mananya? Aya gempa. Ya. Kabeneran keur aya gempa. Jeung kabeneran deui. Urangna keur nyaduk harita teh. Nyaduk teh naon? Keur miceun BAB. Oh, anjir. Oh keur ngising. Anjing nyaduk atuh da aing mah teu ngarti. Lain jamu kasus naon mang cenah marukana keur di Polres. Terus kumaha? Nya kabeneran gempa da kumaha ada orang terek keluar da batur di luar. Heeh. Dan teh emang kebeneran teh di MCK lah gitu nya juga umum gitu kan. Oh, MCK teh nu sok tengah sawah gitu. Heeh. Heeh. Kalau urusan keredinya. Keredinya gempa. Kan kebayangnya batu teh geus murudul di luar ya. Orang keluar teh aku teh pakai celana. Ah urang teh pasrah di MCK. Bari nyieun konten gitu. Heeh. Pasrah dia. Pasrah we geus. Tapi ente katingang naon teu? Henteu, Ya. aman. Amanannya sumber diri we, bari konten tapi Akhirnya teka cinta jadi MCK di WC. Heeh. Sehingga kok tiba ke celana. Aya eta kumaha antukna Mang Yon? Tungtungna kumaha eta? nepi ka beres. Tiba ke celana. Teu, lain itu pakai celana. Make bisa teh. Nepi ka gempa beres, nepi ka nyaduke beres gitu. Biasa keur gempa teh oyag gitu. Oh ya, Lain keur gempa teh miceunkeun nya teh. nih bari konten. Dedek kumaha udah bingung. Ah, beri gempeur guys, matak di bangbalerkeun kana konten. Heeh. Meh teu gempeur teuing gitu. Ya. Kemarin miceun, gluduk-gluduk bruk bener miceun ya. Cik euy. Mang Jon aya hiji konten anu ceuk Mang Jon kadang lamun abi kan sok nulisnya. Abi mah nulis sajak, nulis puisi. Urang mah sok aya kieu Mang Jon euy. Lamun nulis teh, nulis ya poeina puisi hiji, terus diantap tah. Geus 3 bulan urang dibaca deui. Kadang urang mah sok aya kieu. Nying nah urang bisa nulis kieu gitu. Nah, kitu oge dina konten. Pernah teu Mang Jon pernah ngerasa ketika misalkan dia konten teh geus lila, kayak geus lila dibuka deui tiba-tiba Mang Jon teh ngerasa anjing nah aing teh bisa kieu kitunya euy. Maksudnya atawa konten anu ceuk Mang Jon pang alusna nu pernah dijieun eta konten nu mana? Sakura. Konten nu pangalusna pernah dijieun. Anu ceuk Mang Jon sorangan gitu. Wah, lieur geus loba teuing. Enak ieu. Anu kieu we anu mau bekas gitu. Nya jiga bieu eta kan teu dihaja gitu nya. Eta mah keur nyaduk. Nah, Tiba-tiba aya gempa gitu. eta lumayan sih eta mau merek naon sih? Heeh. Mau merek naon tuh anjing. Sing tenang wa. Mau merebel. Memorial, Mau Bo. merek eta memang. Ta eta lah. Ta eta. Tong Inggrisan anjing lah. Gitu. Heeh. Kumaha? Gitu. Tak kicu. Oh, eta itu mana? Lain. Salian tilu eta. Salian aing mah Mang Jon beureutam di tegang ieu kunaon nya. Lain. Ya lah banu komen yang jadi hair stylist. Nah is Mang Jon, kumaha eta? Naon Hayang jadi hairstylist urang meureun. Oh. Raruet nempo buuk. Jadi tukang cukur we teh atuh. Lain kunaon eta buuk kan eta mah kereutan baheula atuh. Nah teh hayang gitu juga budak. Barudak baheula meureun. Oh nya. Jadi nganggeran we gitu ayo. Eta teh emo nya baheula nya. Nya. Heeh. Tapi kumaha Mang Jon da ayeuna mah punten nya abi ge sok kadang geuleuh ningali buuk kereutan ge. Lamun hareupeun awewe respon awewe kumaha meureun kana buuk eta? Hah? Katempona awewe ngarewa meureunan. Ieu karpet teuing pana. Karep teh teuing nya. Karpet teuing. Paduli bagong asli sama paduli bagong. Model rambut polem. Heeh. Aduh euy. Balik deui nu tadi aya teh konten anu ceuk Mang Jon ieu, ceuk Mang Jon sorangan. Pangwahna we. Terus pangwahna gitu. Aya mah pasti aya. Nganda bakat teuing ku loba meureun nya bakat Ya. ku loba teuing konten teh guys. Jadi geus tilem we jigana mah. Bisa kabayang gitu teh. Kabayang loba teuing kontenna. Hiji ge nu ingat gitu naon sugan. Nya nu tadi teh anu cek paling ge anu eta mang hoyong ngadangu nu hayang ngadangu lemes. Coba Ya. di itu tante ya.
Mana? Anu dihitutan gini. Tah eta kumaha teh dongengna? Eta teh nungguan hitut heula aja atau eta mah kabeneran geus karasa langsung video kumaha eta? Emang spontan. Spontan. Ya. Jadi emang iya kayak jawab komen dia kan geus bosnya ada loba nu ngomongkeun masalah karakter teh ya kan. Mun tadi benernya ada ngarti konteksnya kayak hayang orang ngomong lemes kan. Oh iya mangga, ragapkeun hayang hitut, kebenaran pisan hayang hitut. Geus we. Spontan itu namanya. Aduh euy. Tadi nama itu teh aya terusanana tadi nama. Urang teh ngobrol gitu lemes. Ya. Kan cai dasar teh kudu nu lemes. Dipotong. Asa teu kudu. Asa teu kudu anjing. Kudu. Cik, hiji deui aya eta pertanyaan anu aneh eta sudah. Tapi emang abi pribadi lah. Cik sok kumaha maneh? Dari Mang John, harapan bagi konten kreator pemula. Jangan bisa kesebut Mang John anu 4 tahun mah menuju ke senior. Ya. Oh, geus eta teh lamun dina PB Pro mah suhu ieu teh. Oh, kumaha Epic monet euy. Alitan. Oh nya, geus gitu monyet mah nya. Geus monet mah geus. Nah, harapan Mang John. Tips lah. Iya. Tips yang konten kreator pemula. Kata-kata mah. Tuh kata-kata tuh bisa euy lah geus kata-kata lah. Babain ke kata-kata masuk ke nama Harapan ya lain harapan ya. Lain harapan barunya. Penyemangat ya barunya. Lain tipsna gitu. Dina konten teh kudu kieu gitu. Da geus buka emang bener konsisten teh emang bener. Kudu konsisten tapi mun bisanya daripada ayeunangan modal konsisten hungkul mah angger mending teangan jati diri. Ya. Karakter terus aja mun bisa memboga tagline sorangan lamun abi pribadi mah tak kicunya. Tadi kita geus jadi tagline. Ya. Lamun bisa mah eta jadi batur teh babari ingatna gitu. Aya boga tagline mah. Ya. Nu penting mah eta karakternya nu mahal mah. Tak kicu. Nah. Kata-kata Mang John terakhir ya. Heula, cicing heula. Aya keneh sok. Balik deui kana Bobangus ya. Nah, Bobangus snack. Eta Mang John gaduh outlet atanapi icalan online hungkul. Untuk itu mah home produksi we. Teu maksudnya si kerupuk eta teh di ka warung-warungkeun atanapi dijual dina online hungkul. Oh, dina online. Online hungkul. Tapi lamun misalnya anu caket offline per kilo biasa mah ngalana, nu per kilona. Oh, per kilo. Eta teh ngawitan icalan teh tahun sabaraha? Tahun 2012 paling itu nya. Wah. 2000 eta awal mula Popadog makan eta. Ya, teu ieu mah anu Mang John produksi sorangan. Anu produksi mah kana tahun 2018-an. 18. Jadi saya ieu teh memang Mang John mah bari jualan nya. Oh, nya. Nah, tadi atuh nemalan gawe tengan ukur HS. Ada eta harapan netizen mah. Oh, nya. Oh, bener. Pan senior ieu pengangguran, cita-citana jadi pengangguran sukses. Ya, pengangguran sukses ya bener euy. Aduh. Tah, terus teh engke rencanana ka hareupna ieu Mang John nah harek tuluy kikieuan dina naon aktivitas. Maksudnya jadi konten kreator atau hiji mangsa mah geus boga cita-cita sejen urang mah rek konsen jualan we gitu. Sejauh ieu nu dirasakeun rek kumaha? Lamun sakirana duitna geus karabu meureunnya. Duit online geus karabu terus bisa jadi modal anu nyata. Ya mending anu nyata lah, mending usaha anu nyata. Tapi perkontenan bakal tuluy moal. Konten pasti nuluy. Salilacan di banned permanen mah. Ya. Fungsi di banned Mang John? TikTok mah beak 3. Beak 3. IG beak 1 berarti. Ya, eta teh pangaruh naon biasana di banned gitu teh? Loba nu sayang jiga nama. Oh, di report. Jiga. Anjir, juga akun Israel wae di report we. Aduh. Asli eta di report? Asli, daena lamun misalnya tina bahasa cenanya. Ya. Tina bahasa ada bahasa loba nu leuwih kasar, loba nu leuwih gerengseng dan lain-lain gitu. Ya. Lamun tina visual kan urang teu boga toket. Ya. Biraku ek naon deui atuh. Berarti nya di report utamanya darina bahasa mah kan lobana Mang John mah bahasa Sunda. Nya dibanding di laeu kurang teh kan teu digas-gaskeun gitu, teu diuratan gitu. Jeung moal kadetek biasana di bahasa daerah mah can beunang gitu can kadetek. Jadi ngonten mah jigana bakal tuluy Mang John nya ngan meureunan ke aya perubahan gitu nya dina konten. Aya perubahan pasti aya. Tah, terus ieu yang menarik nangga penampilan ieu buuk ieu. Kan loba nu nguruskeun buuk.
Buk Mang Jon. Kaharepna buk rek siga kumaha rek kitu tuluy atawa geus kawin mah robah jadi gimbal atau kumaha? Ayeuna mah keur hayang gondrong heula. Ya gondrong heula. Balik deui ka baheula gitu tah. Ya. Balik deui ka akun-akun miti lah. Heeh. Tah, selain ngonten Mang Jon, aya keahlian saja teu Mang Jon? Misal dina kesenian naon gitu ngadebus, atau naon gitu. Ada kudu mangakui gaduh mah berarti da emang geus kudu pro mah nya. Heeh. Henteu lah. Taya nu jago. Ya. Tapi mah gitu. Ngamusik kantos teu? Musik palingnya gitar meureun. Gitar gitu nya. Henteu band-bandan sugan baheula pernah? Pirahku we teh band-bandan mah. Bu kesiga kieu. Maksudnya pernah gitu? Pernah band-bandan. Pernah. Nah, ayeuna teh dituluykeun atuh. Ya emang teh cocok meureun nya. Teu cocok. Teu cocok ya barudak band mah. Kungsi di baleno keur dina panggung atau kumaha nepi ka eureun gitu? Intina mah beungeut tengah jalan wal. Sora meureun jalore. Oh nya. Jadi pengaruh fisiknya. Skill be aja geus lah gitu tah. Geus jadi pasrah gitu nya. Pasrah we lah geus. Ya. Ejik euy itu geus hayu we closing euy aduh kela tuh. Seutik deui nya. Duh urang teh sono keneh sebenarnya mah. Kan ieu teh bubuhan kieu Mang Jon ari beurang mah terbatas waktuna. Patok waktu ari peuting mah urang kadang 3 jam ya ngobrol teh. Oh iya. Aduh, euy dari kamera mah kuateun ngagateng Ya. sakumali lagi. Cek urang mah ieu mah lamun penting 4 jam euy. Ya bahan. Kieu Mang Jon, hiji mangsa abi hayang ngulam deui Mang Jon. Siap. Da ieu teh tong boro engke gitunya kamari oge loba nu ngontek ka abi teh. Anjing mending ngadadak cenah euy posterna kan beutingnya. Beuting jam 10 sanggeus Mang Jon ngadm cenah nya kana IG. Eta kakarak ditaekeun. Nah, ieu teh loba nu hayang lalajo angga. Heeh. Ngan bubuhan pas ditanya nanyakeun jam-jam sabaraha jam 1. Haloreameun Jadi jelema kan teh da lapar deui deui nya. Kunaon atuh cenah teh peuting. Ya. Kunaon teh peuting ieu na geus pinuh ke mah peuting mah. Jadi siap ke lamun sawah ka dieu deui nya. Ulah kapok gitu. Ai kapok moal nya insyaallah gitu nya. Oh nya insyaallah siap. Atan tapi nuju padat ke sawah. Kayak ai Mang Jon biasana nyetelna jeung naon atuh Hah? Jeung saha gitu nyetelna? Oke, ke urang bakal nangan narasumber deui hiji deui. Jeung naon jeung Kieu we Mang Jon ke hayang dijikeun jeung awewe atau jeung lalaki? nya sok jeung kirim ke mana tah? Bisi rek request gitu. Hayang panginjeun konten kreator saha misalkeun teh. Termending di tukang meureun nya. Oh. Ya. Aing teh mancing dia teh kan teh keluar euy. Tapi alus euy. Ya. Efek puasa. Tapi sawu Mang Jon. Alhamdulillah. Jika teh yakin aing teh coba alhamdulillah. Alhamdulillah soalnya kan karek udang langsung ada ka dieu. Soalna karek udang Buruna naon gitu baroning neangan warung Padang kan urang teh kan. Teu kaburu lah jadi waktu mepet geus sampeun ka dieu lah we gitu. Kayak balik na. Balikna kagok burit. Kagok. Jadi puasa poe ayeuna mah. Mending bobokeun nya. Ya, Urang tidak bobokeun. bobok guys. Enggak magrib. Sono kene demi Allah euy. Ya teh euy duh ngan itu Nanti itu tuh Geus ieu. Oke lah. Mang Jon terakhir ya sebagai closing statement untuk umat Kongres yang nonton termasuk anu di TikTok Mang Jon sabaraha ratusan ya. Kumaha eta? Tuh, aya nu bade didugikeun teu, misalkeun teh marhaban ya Ramadan atau naon lah, bebas sok. Inti mah tong lalobang ngeluh. Benernya barudak mah asal loba pisan ngeluh gitu tah. Ya. Pokoknya masih ingat we ya kata-kata ieu nya. Da urang ge anu baheula ngabangkitkeun urang teh jiga kieu. Sabalangsak namararane sing ingat we anu leuwih balangsak. Tak kicu. Eta euy. Sabalangsak namarane Pasti anu leuwih balangsak. aya nu leuwih balangsak. Eta angga euy. Jadi kudu gede hate meureunnya urang teh. Kudu gede hate. Ulah ngarasa diri teh pang balangsakna. Nya. Da urang yakin nu leuwih balangsak ti buatan urang. Aduh nuhun Mang Jon euy. Ya. Wayahna ngansak heudeung kitu nya. Nantilah kita akan kembali mendatangkan Mang Jon. Dan untuk teman-teman umat Kongresiah dimanapun berada, jangan lupa setiap hari Minggu ya kita live dari Kopi Lokalen Jalan Insinyur Juanda, Kota Tasikmalaya. Nah, segitu barunya. Nuhun Mang Jon, sukses sehat selalu. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.